sugan kula macan siap teh kunaon horenganan bakal tuturuti jelema teu kuat nahan informasi geus ancul-anculanana jang dunia bae akhirat tertinggal. Akhirat bakal ditonton doang di HP, di televisi, di internet, dibukukeun ku ari mah diamalkeun mah henteu. Ditiru akhlak-akhlak barat, akhlak-akhlak moral-moral nu rusak ku budak-budak lembur. Iyalah can siap bangsa Indonesia kaget sebab tahap pendidikan anak baru mencapai tahap menengah. Can cara di Timur Tengah entak kula ningali di Irak eueuh gedung film eueuh bar, ningali di Iran eueuh bar eueuh gedung film. Malah ya sa Iran neangan bar. Oh, sekula Iran tertinggal oleh pasar Kemis. Di pasar Kemis bolos sodok ambualaya ke budak-budak SD di papatahan kulurah. Oh iya cara bola sodok pokoknya sih. Waduh di urang mah ambalaya, di Iran mualaya, di Irak mualaya. Mun di Mesir aya, di Mesir malantaran di Mesir mah geus lila dijajahna ku Amerika jadi internasional. Tetapi tetap Islamna kuat, memantak asal berbau Islam ialah jadi mangsa Amerika. Katarak berdiri Mesir, ternyata orang main di jerona. Kedaulatan Islamna terlihat deh, mulai dioyak-oyak deh ku Amerika. Setungtung berbau Islam, Amerika selalu jadi bumerang nyana sebenarnya provokator teroris teh nyana. Indonesia aman lantaran sumuhun dauh mangga ieu cenah deuk dicokotnya los ieu mah beusi deuk dicokot banyak mangga ieu mah minyak lah deuk diperbudayakeun bae los silakan. Iya mana lo? Iya macam Indonesia dia dicaplok we mangga bae. Teh Indonesia Inggris seorang muslim. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu mah urang neruskeun materi pengajian urang mengenai tentang hukum kisos, praktek kisos. Bari ieu mangan sakadar jadi koleksi ilmu di jero agama Islam dilaksanakeun mah teu. Tapi urang nyaho eusi Al-Qur'an nu ditarjamahkeun ku Kangjeng Nabi nu disebut hadis diijtihad ku para ulama jadilah ijma' jeung qiyas nu ku urang dibaca hasil daripada ijtihad ulama. Ijma' ngaranna bentukna kosir maca ngahartikeun urang kitab sarua jeung ngahartikeun ucapan Kangjeng, ngahartikeun ucapan Kangjeng sarua jeung coba-coba urang nalaah jeung ngahartikeun wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi urang teh keur jaritakeun ucapan Allah melalui kitab buatan-buatan ulama. Jadi orang keur ngobrol jeung Allah. Itik hakikat nama keur ngobrol jeung Allah urang teh ieu macakeun kitab teh. Didelekeun ku Gusti Allah mana nu nundutan. Didelekeun mana nu bade ngarokok. Didelekeun ku Gusti Allah. Ieu keur ngobrol jeung aing mangkaning sia SMS-an jeung jahe. Atuh macam-macam bae eta. Masyaallah ya, mantak ge Inggris adab-adabanana urang teh ieu kurang. Henteu dikieukeun ye Gusti abdi unggal poe dahar nginum jeung sare nonton TV jeung ulin.
ieu mah abdi mah hendak disanggakeun awak abdi dalain nu abdi mata nu Gusti ceuli nu Gusti sungut nu Gusti beteng nu Gusti sadaya-daya zahir batin nu Gusti abdi mah bade calik di pangawasan ti mimiti der datang ke balik dik ngaji bepokona abdi mah langsung neangan tempat anu ngeunaheun langsung nu tiis diu geus ulah ka dode-dodereup itu nekat urang tak teu berani sebut borangan urang teh kasuk borangan can berani nyerahkeun diri 2 jam acan waliullah tengah penting teh kos kitu udang jam hiji Gusti awak nu Gusti waktu nu Gusti abdi mah deuk disangakeun ka Gusti zahir jeung batin abdi deuk dipandian awak abdi dihayalkeun bahwa urang maot dihayalkeun urang teh keur dipandian dieu keur paeh terus disabuna jadi lamun paeh mah pikiran teh akan ka Allah ulah kieu ji aing paeh sia momononan ya aing asana ieu jurig aya deui itu teh borangan biasa sih borangan ngayalkeun paeh di wuduan make baju nu putih urang teh sakukuru aju ngaca ji pocong ieu takos kitu nyangakeun Gusti awak abdi zahir jeung batin da sanes doa abdi nu Gusti abdi dibere tunduh teh ku Gusti rek dilawan ku abdi ja kamari-kamari ieu memeh abdi umur 50 tahun teh geus karek bae mah nya deuk datang ka paeh kieu bae kitu lalakon ibadah teh rek dipaksa awak abdi Gusti sanes abdi nganu ngahalangan abdi teh nafsu abdi ieu teh abdi rek perang jeung nafsu jacak nafsu abdi mah abdi teh ieu teh hayang hees Gusti hayang sare sarua jeung batur ngan lamun kieu bae deuk iraha atuh dedegetan jeung Gusti abdi mulai ayeuna deuk nyerahkeun deui sanes nu abdi nu Gusti perang urang mah tilok kos kitu sih tilok ternyata ieu tunduh bae ya Gusti tunduh bae di kopian ku abdi sia ngudak urang kopi inum beuki tunduh cenah cak batur Gusti ngopi teh teu tunduh ja abdi mah tunduh ngudak deui di ember sia huluna diasupkeun ngebrak bener atuh can nyorang perang sih orang mah tuh can nyorang perang tah hesena ilmu thariqah untuk mencapai hakikat lain zikirna gampang zikirna mah undang aya cau gede kiai hebat jasa cenah zikirna kos kitu mah nafsu udang tajam hiji pandian awak wudu serahkeun ka Gusti kuat sabaraha jam coba diuk kuat sabaraha jam salat perang teh jeung hawa nafsu jangan nonton bola mah urang sapeuting terus bae kuat ih teu tunduh sanggilang pamajikan ngemarah bae ge halang geus SB atuh dinya mah teu resep jasa ieu terus bae tapi salat mah can nyorang perang urang jeung hawa nafsu Allah puyang biasa itu sabar rakaat dia pukul encan kos gitu itu perang tah kos gitu ibadah ngaranna mulai hiji jelema diangkat ku Gusti Allah jadi wali pentingna kerek mah moal aya jelema diangkat jadi ulama solihin lamun tah pentingna kerek bae moal aya cenah aya di lembur kula ge tilok hees teh mah kiai kunaon tim sukses cabok kiai kos kitu ieu di diga aya cabokeun perang jeung hawa nafsu kos kitu tah urang ese jasa lamun kanepi duniaeun mah wani dihareup tapi neangan ridho Allah
berani maca Quran ketika loba jelema, berani ceramah ketika loba jelema, berani maca kitab ketika loba jelema, berani zikir ketika loba jelema. Ketika sorangan mah teu waniun. Atuna naonan ibadah kos kita. Wani teh ketika aya jelema bae sorangan teu wani. Ya eta lah teu berani ngaranna. Borangan kos kitu ngaranna. Sorangan urang ngahaja. Mun aya mah imah kosong. Iya.